Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Faslun faminal wajibi khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faminal wajibi mangka eta tetep tina sapalihna anu wajib khamsu shalawatin ari 5 pirang-pirang salat fil yaumi dina sapoe wal lailati jeung sapeuting. Az-zuhru tegasna kahiji salat duhur. Wa waktuha jeung ari waktuna salat duhur. Idza zalat eta di mana-mana geus lingsir naon asamsu panon poe. Ila masiri dzilli kulli syai'in dugi ka jadina kalangkang saban-saban perkara mithlahu kana misilna itu se. Guero dilil istiwa'i lain kalangkang istiwa. Wal asru sareng kadua salat asar. Waktuha jeung ari waktuna salat asar mimba di waktu duhri eta tetep ti mimiti sabada waktu salat duhur ila maghribi syamsi dugi ka surupna panon poe. Wal maghribu sareng katilu salat maghrib. Waktuha jeung ari waktuna salat maghrib mimba di maghribi syamsi eta tetep ti mimiti sabada surupna panon poe ila maghribi syafaqi dugi ka surupna mega al ahmari anu beureum. Wal isya'u sareng kaopat salat isya. Wa waktuha jeung ari waktuna salat isya mimba di waktil maghribi eta tetep ti mimiti sabada waktuna maghrib ila tulu'il fajri dugi ka bijilna fajar as-shadiqi anu bener. Wasubhu sareng kalima salat subuh. Wa waktuha jeung ari waktuna salat subuh mimba di waktil isya'i eta tetep ti mimiti sabada waktu isya ila tulu'is syamsi dugi ka bijilna panon poe. Fatajibu mangka wajib naon hadhil furudu ieu pirang-pirang kaparduan fi auqatiha dina pirang-pirang waktuna itu furud atawa salat ala kulli muslimin kasaban-saban muslim baligin anu baleg akilin anu berakal tohirin anu suci. Fayahrumu mangka haram non takdimuha ngaheulakeun kana itu salat ala waktiha atas waktuna itu salat. Wa ta'khiruha jeung ngahirkeun kana itu salat anhu tina waktuna salat li ghairi udrin kalawan tanpa aya udur. Fa in toroa mangka lamun anyar datang non maniun anu nyegah kahedin sapertikeun head ba'da mamado dina sabada leuwih min waktiha tina waktuna salat naon ma waktu yasa umahi itu ma hak kana salat. Watuhriha jeung susucina karena rek salat dinahwi salisin pikeun saumpama jalma anu beser lazima mangka mistihu kasih salis naon qodouha ngodoan kana itu salat auzala atawa leungit naon almaniu anu nyegah wa qad baqiya barina nyata nyesa minal wakti tina waktu naon qadru takbiratin saukuran takbiratul ihram lazimat mangka misti tu salat hu kasih jalma. Wakada jeung eta tetep nya kitu deui sapertoskeun mazkur ma'ari salat qoblaha tetep itu ma dina samemeh itu salat in jumi'at lamun dijama itu ma ma'aha sartana itu salat. Faslun yajibu ala waliyyi sobiyyi wasobiyati al-mubayyizaini ayyamurhuma bis-shalah wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.